Al hikayatur rabi'atu ari hikayat anu kaopat. Al hikayatur rabi'atu ari hikayat anu kaopat. Carita anu kaopat fitarkil hayai dina ninggalkeun isin. Fitarkil hayai dina ninggalkeun isin. Ila tolabil ilmi kana nyupri ilmu. Ila tolabil ilmi kana nyupri ilmu. Cerita selanjutnya akan dijelaskan tentang orang yang jangan sampai malu isin atau napi Indonesia itu malu dalam mencari ilmu. Jadi ulah isinan neangan ilmu mah. Ya, isin pada disebut pangheulana we ka madrasah. Isin pada disebut ayeuna sok wae maca logat di kobong teh. Isin ayeuna pada sok wae nyekel mata nalar we haye di kobong teh ngapalkeun nyorogkeun logat nu kakantun. Teu kenging ayeuna isin dina nyupre ilmu mah teu kenging aya istilah isin. Pami ngalakukeun maksiat, melanggar aturan pesantren, keluar dari komplek pesantren itu baru harus izin kalau melakukan maksiat. Satu langkah kaki kita ayeuna melakukan maksiat itu harus izin kuduna mah. Nah, ari ayeuna dina neangan ilmu mah ulah izin. Tadarus neangan ilmu, gawe kaalusan itu manging izin. Ulah ayeuna era disebutan ku batur teu kenging terus we lajengkeun kasayanana mah. Tinggalkeun ka awanana mah teu kenging dilajengkeun. Qala carita nu kahiji. Qala ngadawuh saha Ibnul Athari Ibnu Athar. Qala ngadawuh saha Ibnul Athari Ibnu Athar. Qala ngadawuh saha Ibnul Athari Ibnu Athar. Qala syaihu kana lapad qala syaihu. Logatna qala geus ngadawuh saha syaihu Imam Nawawi. Saha syaihu Imam Nawawi. Falamma kana umri kana lafad falamma kana umri. Falamma kana maka dina samang-samangsa bukti. Falamma kana maka dina samang-samangsa bukti. Naon umri umur kuring. Naon umri umur kuring. Falamma kana maka dina samang-samangsa bukti. Naon umri umur kuring. Tis'ata asyrota eta 18. Tis'ata asyrota eta 18. Naonana sanatan tauna. Naonana sanatan tauna. Imam Nawawi dina yuswa 18 tahun kodima maka datang. Kodima maka datang di kapuring. Kodima maka datang di kapuring. Sahawalidi bapak kuring. Sahawalidi bapak kuring. Ila Dimashq ka Damaskus di daerah negara Syria aya nama ila Dimashq ka negara Damaskus negeri Sam. Sanata tis'in eta aya ieu nyeungun sanata tis'in leres. Sanata tis'in dina tekenging tis'ina eta lepat nulis pami aya nu tis'ina. Tapi sanata tis'in dina tahun kasalapan. Dina tahun salapan wa arba'ina jeung 40 salapan tahun. Bapakna pasakantu maka cicing kuring. Pasakantu maka cicing kuring. Al madrasah rawahiyata ka madrasah rawahiyah. Al madrasah ka madrasah ar-rawahiyah nu bangsa rawahiyah. Ari madrasah rawahiyah teh madrasah gaduhna Imam Rawaheh itu. Madrasah Rohawiyah teh madrasah pasantren gaduhna Imam Zakiyuddin bin Rawahah Ibnu Rawahah. Wabaqaitu jeung tetep kuring sintaeni dina 2 tahun. Sintaeni dina 2 tahun.
lam ado barina tenenden kuring lam ado barina tenenden kuring lam ado barina tenenden kuring janbi kana beteng kuring janbi kana gigir kuring maksudna beteng kuring ilal ardi kana bumi wakana jeung bukti naon kuti dahareun kakuatan kuring cara lamun orang Indonesia mah sangu pihadi itu madrasah jiroyatal madrasati eta di halaman madrasah di luar jiroyatal madrasati eta di halaman madrasah lagoirun teu salianti itu jiroyah lagoiru teu salianti itu jiroyah. Imam Nawawi nuju usia 18 tahun. Imam Nawawi nuju usia 18 tahun diantarkeun ku bapana ka Damaskus. Bapana yuswa 48 tahun. Dipasantrenkeun di pasantren anu namina Madrasah Rawaiyah. Masantren didinya tos salami 2 tahun teh can pernah nenden beteng kana bumi. Kumaha maksudna? Wa kana kutib fi hajiro yata madrasati lagoiru. Tegas nama puasa nahan lapar. Dahareun anu di alap kakuatanana tara dicana ka madrasah, disimpenna di halaman madrasah. Sakalian keur ngaji henteu ayeuna nyanak mamen ieu Imam Nawawi teh. Qala nyarios itu Syekh ieu Syekh Nawawi. Wa baqaitu aktsara min sahraini. Wa baqaitu jeung tetep kuring aktsara bari anu leuwih loba min syahraini tibatan 2 bulan. Minsaro ini tibatan 2 bulan aw aqalla atawa leuwih saeutik kirang langkung 2 bulan ngalakukeun sapertoskeun kitu saha teh Imam Nawawi. Terus lama qaratu dina samangsa maca kuring dina samangsa maca kuring fitanbihi dina kitab at-tanbih yajibul guslu min ilajil hasafati fil farji tegesna lapad maca kana lapad eta atawa kana lapad yajibul guslu min ilajil hasafati fil farji. Ketika Imam Nawawi maca dina kitab At-Tanbih karangan Abu Ishaq As-Sayroji. Kitab At-Tanbih pengarang kitab Al-Lumah Abu Ishaq As-Sayroji. Macaan eta kitab Imam Nawawi teh maca kana lapad yajibul guslu min ilajil hasyafati fil farji. Yajibu wajib naon al-ghuslu adus. Yajibu wajib naon al-ghuslu adus min ilajil hasafati. Tina lantaran ngasupkeun hasafah. Min ilajil hasafati tina lantaran ngasupkeun hasafah. Tungtung si Joni fil parji kana parji helmna fil parji kana parji. Tah pas maca yajibul guslu min ilajil hasyafati fil farji nukuduna pamaksadana teh kawajiban adus itu tina lantaran ngasupkeun hasafah kana farji kalah a'taqidu nekadkeun kuring a'taqidu nekadkeun kuring anahada kana saya kosna ieu lapad ilajul hasafah
anna hada kana saya kosna ilapad ilajul hasafah korkorotul jaupi eta kukurubukanana beteung. Apa kukurubukan beteung? Disada beteung. Korkorotul jaupi eta kukurubukanana beteung. Sugan teh nu ngawajibkeun adus teh ilajul hasafah di dinya pilpad teh sugan teh maknana teh naon? Kekerebukanana kukurubukanana naon beteung. Atuh pakuntu maka bukti kuring. Pakuntu maka bukti kuring. Astahimu katanya eta teh maksud nama agtasilu. Astahimu teh bimana agtasilu. Astahimu bimana agtasilu maksud nama adus kuring. Astahimu agtasilu adus kuring bilma'i kucai. Bilma'i kucai albaridi anu tiis. Bilma'i kucai albaridi anu tiis. Ulama korokoro dina samangsa-mangsa kekerebukan. Ulama korokoro dina samangsa-mangsa kekerebukan. Naon batni patuangan kuring. Naon batni patuangan kuring. Jadi Imam Nawawi pas ngaji eta, pas ngaji kitab At-Tanbih, pas palebah bab kawajiban adus, sugan teh nu sapalina ngawajibkeun adus teh kekerebekna beteung. Jadi pas Imam Nawawi setiap beteungna disada lapar mungkinnya kukurubukan kan tuangeunana disimpan di luar madrasah keur ngaji pan lapar. Nah maka ketika Imam Nawawi keur kukurubukan patuangan, Imam Nawawi langsung adus izin langsung naon mandi. Da sugan teh nu ngawajibkeun kana adus teh kukurubukan patuangan. Itu pan keur diajarkeun ngajina. Can jadi ulama besar. Qala maka anjeunna qala maka teu isin anjeunna langsung ditanyakeun qala maka nyarios itu Syekh. Qala maka nyarios itu Syekh Imam Nawawi teh waja'altu usyarihu wa usahihu ala sayhina kana lapad waja'altu usarihu wa usahihu ala sayfina. Waja'altu jeung tumandang kuring. Waja'altu jeung tumandang kuring. Absensi mana Pak? Absen mana? Sok tingali asa kurang ieu. Tingali nu teu aya saha? Terus? Hah? Ka mana? Bagas Andri? Ada nih jeung juju di gusur angkat di mun teu beunang kayak di Banyur. Bagas ha? Andri Sunan 6 gusur angkat. Entos sakitu nu dikobong? Mana bi teh waja'altu jeung tumandang istri aya sadayana aya waja'altu jeung tumandang kuring di Banyur ju waja'altu jeung tumandang kuring usyarihu waja'altu jeung tumandang kuring usyarihu eta mertelakeun kuring usyarihu eta mertelakeun kuring usyarihu eta mertelakeun kuring wa usahihu jeung ngabenerkeun kuring wa usahihu jeung ngabenerkeun kuring ala syaihina kapayuneun guru urang sadayana ala syaihina kapayuneun guru kami lamun hayang singkat mah ala syaihina kapayuneun guru kami saha guruna Al-Kamali Ishaq Al-Maghribi tegesna Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi Al-Kamali Ishaqi Al-Maghribi tegesna mah Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Tah tuluy pas ngaji eta da bisi salah teh bisi anu ngawajibkeun adus teh kukurubukanana naon beteung maka naroskeun we angkat ka saha ka Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi guruna.
Wala jamat ari al maghribi teh maghribi teh di Maroko jauh berarti nya tuh. Tadi kan di Damaskus. Wala jam wala zamtu wala jamtu jeung wala jamtu jeung ngamistian kuring wala jamtu jeung ngamistian kuring ukaitu kamal ishaq al maghribi wala jamtu jeung ngamistian kuring ukaitu kamal ishaq al maghribi. Tuluy masantren di dinya di Syekh Kamal Ishaq al maghribi. Pak Jabat mak tuluy kaget itu Kamal Syekh Kamal Pak Jabat tuluy kaget itu Syekh Kamal Pak Jabat tuluy kaget itu Syekh Kamal bihaka kuring lamaroa dina samang-samangsa ningali itu Kamal lamaroa dina samang-samangsa ningali itu Syekh Kamal min mulajamati tina ngamistian kuring min mulajamati tina netepi kuring tina ngamistian kuring lil istigoli kana katungkul wa adam ikhtilati jeung teu cacampuran kuring wa adam ikhtilati jeung teu cacampuran kuring binasi ka manusa wa ahabba jeung mika cinta itu Syekh Kamal wahaba jeung mika cinta mika resep itu Syekh Kamal nika kuring mahabbatan kalawan mika cinta sadidatan anu banget itu mahabbah syadidatan anu banget itu mahabbah waja'ala jeung ngajadikeun itu Syekh Kamal waja'ala jeung ngajadikeun itu Syekh Kamal nika kuring mu'idad darsi kana anu kajalmi anu ngabalikan dersan mu'idad darsi kajalmi anu ngabalikan dersan mu'idad darsi kajalmi anu ngabalikan dersan bihalaqati dinariunganana itu Syekh Kamal bihalaqati dinariunganana itu Syekh Kamal li aksaril jamaati pikeun kalolobaanana jamaah li aksaril jamaati pikeun kalolobaanana jamaah. Tuluy we Syekh Imam Nawawi teh angkat nanyakeun hayang apal hayang ngajelaskeun tentang ngajelaskeun nu tadi teh anu teu kahartos dina masalih ngaosna angkat ka Syekh Kamal Ishaq al Maghribi tuluy masantren di dinya pas keur masantren akhirna di dinya Imam Nawawi masantren di Syekh Kamal Ishaq al Maghribi anjeunna dipaparingan ilmu ku Allah sehingga keterbukaan ilmu na leres-leres katampi anjeunna paham kana naon anu samemehna teu paham sehingga dipikaresep ku guruna. Imam Nawawi teh dipikaresep ku guruna dugikeun ka dijadikeun ayeuna ketua riungan dugikeun ka jadikeun ketua riungan contoh santri na Syekh Kamal teh kan seueur sok ngadariung ngarapalkeun tah dipimpin ku Imam Nawawi gitu tuh hartosna naon Imam Nawawi jadi sukses memahami sebuah ilmu karena dia tidak malu menghilangkan rasa malu dalam mencari ilmu. Jadi ulah isinan dina kasayan mah, ulah isinan dina neangan ilmu mah itu. Jika Imam Nawawi ieu nu mimitina salah memahami tapi naroskeun ujung guruna sehingga anjeunna putuh jadi ayeuna dipasian keterbukaan karena ilmu sehingga anjeunna dipasian kepercantenan kudu janten guru. Nah, intaha geus beres geus nepi geus beres intaha geus beres naon kalamun Zahabi Az-Zihbi cariosanana Imam atau Syekh Az-Zahabi wadairu jeung ari anu dohir
Wal dhairu jeung ari anu pertela ai dohir teh. Wal dhairu jeung ari anu naon pertela. Anal hayaa eta sayakosna isin. Anal hayaa eta sayakosna isin. Anal hayaa eta sayakosna isin yamna'u eta nyegah. Yamnahu eta nyegah. Mana teh? Ka itu Nawawi as-su'alu ka yamna'u eta nyegah ka itu Nawawi naon as-su'alu nanya andalikatina itu makna ilajul hasafah andalikatina makna itu ilajul hasafah. Nah pelajaranana jadi Imam Nawawi teh kulantaran ayeuna isin naroskeun tentang ilajul hasafah di mana di guru nanu awal saha nyaeta di Damaskus teh di madrasah Ar-Rawahiyah dugikeun ka anjeunna naroskeun ka Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Ieu teh intaha dicandak intaha geus beres ieu kaul dina kitab Al-Manhalul Azab rawi fitar jamati kutbil auliya an-Nawawi wa kada fil Minhaj Sawi nya kitu di dina kitab Minhaj Sawi. Carita kadua, carita kahiji tos kahartos teh. Carita tentang Imam Nawawi dina yuswa sabaraha 18 tahun dipasantrenkeun ku bapakna ka mana? Ka Damaskus. Di mana Damaskus teh? Suriah atau Syria kapungkur mah negeri Sam. Terus masantrenna di mana? Madrasah Ar-Rawahiyah. Masantrenna di mana? Madrasah Ar-Rawahiyah. Salami 2 tahun anjeunna selalu ngajagi ayeuna tuangeunana. Sehingga ketika ngadijelaskeun ayeuna guruna keur ngajelaskeun kitab At-Tanbih netelakeun tentang kewajiban adus aya bahasa yajibul guslu min ilajil hasafati fil farji wajib adus tina lantaran ngasupkeun hasafah kana farji. Kari-kari Imam Nawawi salah tangkap, salah serper. Kalah ayeuna memahami lamun ayeuna kukurubukan beteung maka wajib adus. Jadi setiap ngurubuk beteungna karena lapar da tuangeunna sok disimpen di luar pondok, di luar madrasah, maka ketika kukurubukan beteungna disada beteungna nya berarti cacing demo, berarti hayang dieusian lapar teh, maka Imam Nawawi langsung ibak ku cai anu tiis. Padahal eta kukurubukanna beteung teh henteu ngawajibkeun kana naon? Kana adus. Mimiti nama isin Imam Nawawi teh naroskeun di dinya isin. Terus saya berangkat Imam Nawawi teh naroskeun hayang minta penjelasan ka Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi. Ai Maghrib teh biasana Al-Maghribi teh Maroko biasana. Angkat kadinya masantren wala jamat didinya masantren. Sehingga di pasihan we futuh ari futuh teh keterbukaan ilmu akhirna paham oh ternyata nu mata ngawajibkeun adus teh bukan kekerebekan beteung tapi ngasupkeun hasafah helmna mastakana ayeuna zakar kana farji itu anu ngawajibkeun adus tidinya ti sametrinya Imam Nawawi henteu deui ayeuna ibak pami kekerbekan beteung teh. Kekerbekan beteung mah kudu nama dahar lain mandi gitu. Lamun ayeuna bau awak karek mandi. Sehingga dicintai ku guruna, dipikaresep ku guruna, akhirna dijadikeun pamimpin halakoh. Ari halakoh teh riungan, setiap riungan santri-santri dipimpin ayeuna sok ku Imam Nawawi. Imam Nawawi teh luar biasa kitab-kitabna oge. Dugikeun ka ayeuna naon namina teh mujtahid fatwa Imam Nawawi teh sareng Imam Rafi'i. Selalu diungkap dina kitab-kitab fikih Imam Nawawi itu selalu dikutip perkataanana. Mengarang Raudhatul Talibin Minhajut Talibin. Mengarang kitab Al-Majmu Syarah Muhadzab seueurna 20 jilid. Itu Imam Nawawi. Jadi naon namina ulah sami ieu dina masalah ulama baheula keur neangan ilmunya sapertoskeun kitu. Itu mencari tahu gitu, ulah isin mencari tahu naon teu kaharti taros gitu juga Imam Nawawi.
Tos beres carita kaidi kapahamnya alhamdulillah. Salajengna mana tos aya can? Masih bagaimana? Hah? Dua hukia dicaritakeun dihikayatkeun carita kedua. Hukia dicaritakeun dihikayatkeun naon anal imama saya kosna Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ieu mah Abu Hamid Al-Ghazali namina. Nami aslina sa Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali. Sana namina Muhammadna 3 kali. Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Atusi. Hukia dicaritakeun naon annal Imam Al-Ghazali saya kosna Imam Ghazali soro eta jadi itu Imam Ghazali soro eta jadi itu Imam Ghazali soro eta jadi Imam Ghazali imaman eta jadi imam imaman eta jadi imam di masjidihi di masjidna itu Imam Ghazali di masjidihi dina masjidna itu Imam Ghazali jadi imaman walahu jeung eta tetep pikeun itu Imam Ghazali walahu jeung eta tetep pikeun Imam Ghazali ahun ari dulur teh mungkin rai na mungkin raka na mun akhus sogir rai lamun akhul kabir raka akhun teh dulur lamun kabir berarti saluhurunana lamun sogir sahanapeuna al akhus sogir berarti rai bahasa Arabna rai naon al akhus sogir lamun bahasa Arabna raka al akhul kabir tah gaduhun rai akan api raka ya Imam Ghazali teh gaduhun dulur ngaranna sa ismuhu nu ari ngaranna itu ahun ismuhu nu ari ngaranna itu ahun Ahmadu eta Imam Ahmad ngaranna nyaeta Mang Ahmad Imam Ahmad namina lam yak tadi anu teu daekeun ngamakmum mungkin raina nya lam yak tadi anu teu daekeun ngamakmum itu Ahmad lam yak tadi nu teu daekeun ngamakmum itu Ahmad bihi ka itu Imam Ghazali bihi ka Imam Ghazali Imam Ghazali kerja di imam di masjid Imam Ahmad mah raina Imam Ghazali teu daekeun ngamakmum ka eta Imam Ghazali mungeun we ngamakmum ka Imam Ghazali teh pakola tuluy nyarios miwarang nyarios Al-Ghazali Imam Ghazali di umihi ka ibuna itu Ghazali di umihi ka ibuna itu Ghazali miwarang ka ibuna Imam Ghazali teh nitah ieu adina supaya ngilu salat di manehanana supaya ngamakmum ka anjeunna kumaha miwarangna ya ummi murri akhi Ahmad bil iktidai fi sholati li alla yattahimanin nasu ala su'i fi'li ya umi duh indung abdi ya umi hei indung abdi muri kudu marentah anjeun mah parentah ahi ka dulur abdi tuh titah budak adik abdi Ahmad tegas nama Mang Ahmad tegas nama Mang Ahmad bil iktidai kana ngamakmum fi sholati dina salat tuh pangmiwarangkeun si Ahmad hese teuing kita ngamakmum ka kuring ya li alla kunaon pangna kudu ngamakmum ka Imam Ghazali adina kan bisa aya buruk sangka di masyarakatna cenah adina make teu daek ngamakmum ka lanceukna teh Imam Ghazali li alla yattahima karena supaya yen
li alayatahima karena supaya yen teu nyangka salah, li alayatahima karena supaya yen teu nyangka salah ni ka abdi, li alayatahima karena supaya yen teu nyangka salah ni ka abdi. Terus sahaan nasu manusa supaya jelema henteu ayeuna memandang negatif cenah ko lanceukna tapi ko adina tapi henteu daek ngamakmum ka lanceukna gitu. Teu daek akur jeung lanceukna. Kan goreng sangka pendap manusia teh. Ala suipi li kana awona pada melan abdi. Ala suipi li kana awona pada melan abdi. Ala suipi li kana awona pada melan abdi. Bisi disangka pada melan Imam Ghazali teh awon pedah teu dituturkeun ku adina. Pedah henteu ngamakmum ka adina. Paamarot tuluy marentah. Itu umi. Paamarot tuluy marentah itu umi. Paamarot tuluy marentah itu umi. Hu ka itu Ahmad. Bidalika kana itu iktida. Kaitu Ahmad bidalika kana itu iktida. Tuluy we diparentah mad. Tuh ngamakmum ka lanceuk ka Imam Ghazali jeung. Nah paktada tuluy ngamakmum itu Ahmad. Paktada tuluy ngamakmum itu Ahmad bihi ka Imam Ghazali. Ku nomor Ahmad tadi nomor 8 contohna, Ghazali nomor 7 rujuk na teh kitu. Eta kudu ditulis hayeung. Paktada tuluy ngamakmum itu 7 bihi ka itu 8. Paktada tuluy ngamakmum itu Imam Ahmad bihi ka Imam Ghazali. Ngamakmum we akhirna mah. Nah, pas ngamakmum ka Imam Ghazali kalanceukna Imam Ahmad teh paroa tuluy ningali itu Imam Ghazali. Imam Ahmad paroa tuluy ningali itu Imam Ahmad. Ana fi batnil imami kana sayakosna eta tetep dina beteungna imam. Anna fi batnil imami kana sayakosna eta tetep dina beteungna imam dina patuangan Imam Ghazali. Naon daman aya getih pas nuju ayeuna netepan nuju ngamakmum ari pek si imam teh alias Imam Ghazali teh dina patuangan aya naonan aya getihan paparoko maka misahan. Paparoko tuluy muparokoh teh misah salat. Jadi naon henteu ngamakmum jadi salat sorangan. Paparoko tuluy misahan. Muparokoh itu Imam Ahmad. Huka itu Imam Ghazali. Muparokoh we pisah henteu ngamakmum. Dituluykeun salat da di tukangeunana. Tah sumalama parogo tuluy dina samang-samang saberes. Lama parogo tuluy dina samang-samang saberes itu Imam Ghazali. Sumalama parogo tuluy dina samang-samang saberes Imam Ghazali. Minas solati tina solatna saala makanaros hu kaitu Ahmad. Saala makanaros hu kaitu Ahmad. Saha al-imamu Imam Ghazali. Tuluy wa Imam Ghazali teh naros ka Imam Ahmad teh an sababi muparoqatihi tina sabab muparoqohna Imam Ahmad. An sababi muparoqatihi tina sabab muparoqohna Imam Ahmad fi sholati dina sholat. Nah tadi kalah pisah sholat teh teu dituluykeun ngamakmum. Pakola maka ngawaler lahu ka itu Imam Ghazali saha ahuhu dulurna Imam Ghazali saha Imam Ahmad. Cek Imam Ahmad inni ro'aitu batnaka mamlu'an bidami. Ini saya kosna abdi ro'aitu eta ningali abdi batnaka kana patuangan anjeun mamluan barina anu dipinuhan
mamluan barina anu dipinuhan berlumuran bidami kalawan getih ternyata Imam Ahmad batal ngamakmumna teh karena Imam Ghazali berlumuran darah patuanganana. Waqad kana jeung nyata bukti saha al Imam Ghazali. Waqad kana jeung nyata bukti saha al Imam Ghazali teh halata sholati dina nalikana salat, dina tingkahna salat, halata sholati dina tingkahna salat, ya tadakaru eta inget itu Imam Ghazali, ya tadakaru eta inget itu Imam Ghazali mas'alatal mutahayyirati kana masalah awewe anu bingung head, mas'alatal mutahayyirati kana masalah awewe anu bingung head. Ternyata Imam Ghazali teh keur mikiran masalah salat nate, mikiran masalah awewe anu mutahayyirah kan awewe anu bingung head teh istihadoh head itu terbagi 7 kan ya, aya mubtadi'ah, aya mu'tada, aya mumayyizah, aya mutahayyirah, aya 7 sadayana dina kitab cara Hasyiah Bajuri. Tah Imam Ghazali teh nuju ngemutan masalah eta. Jadi beureum patuanganna teh itu kersaning Allah. Faqala tuluy nyarios lahu ka itu, faqala tuluy nanya naros lahu ka itu Ahmad saha al Imam Ghazali. Tuluy Imam Ghazali naros ka Ahmad, min aina akhaddal ilma, min aina timana akhaddanya ngalap anjeun, akhadda ngalap anjeun al ilma kana ilmu, anjeun ngaji di mana? Cek Imam Ghazali ka Imam Ahmad. Imam Ahmad teh ayeuna muparokoh. Nah ini pentingna hartosna ketika ningali imamna batal, imam teh hitut, nah maka urang teh muparokoh ulang hiji jeung imam. Muparokoh di dinya niat dina hate batalkeun so, lain batalkeun niat dina hate jadi munfarid. Ulah nuturkeun imam gitu lamun imamna batal. Berarti pinter Imam Ahmadnya. Imam Ahmad berarti naon? Pinter. Ditaros ke Imam Ghazali maneh ngaji di mana baheula? Bisa ayeuna muparokoh gitu. Ketika kuring batal hidup muparokoh halus gitu cek Imam Ghazali teh. Faqala maka ngawaler Imam Ahmad akhadtuhu minasyaikhil mutaqo cenanya. Akhadtu ngalap kuring hukana itu ilmu minasyaikhi ti guru al utaqo nu jadi tukang sol sapatu. Lihat guru na Imam Ahmad teh tukang sol sapatu, ulama tapi sadidintena kasabna atuh neangan duitna nyaeta sok sol sapatu, padahal naon manehna teh ulama. Jadi ngingisin dalam mencari ilmu atau ketika sudah punya ilmu rek damelna naon oge ngingisin. Aya carita nyata ieu mah di Garut. Nyaeta pesantren Sadang Riyadul Alfiyah. Pesantren Sadang kiblatna kitab Alfiyah, kiblatna Nahwu Shorof di Jawa Barat kapungkur yaitu pesantren Sadang. Bahkan haur kuning ge alumni pesantren Sadang di Garut. Namina Riyadul Alfiyah. Ayeuna mah diteraskeun ku pangarsa Ceng Uus. Kapungkurnya ku Mama Sadang. Tah Mama Sadang kapungkur dugikeun ka ayeuna oge putrana tos sarepuh. Dagang naon ayeuna lamun tos beres ngawasna mungkin enjing-enjing ti subuh dugi ka jam 8. Tah angkat ka pasar. Mama Sadang teh angkat ka pasar dagang batu ali. Sok aya geuning di pasar sakieu tah ieuna teh dagang batu ali gitu. Anjeunna teh dugikeun ka guru simkuring namina pangersa Kang Haji Dayat petir ngalalakonkeun kantos nyarios ngalalakonkeun ka simkuring
kan Kang Haji Dayat kantos ngaos di ditu di pasantren Sadang. Saur Kang Haji Dayat sugan teh saha di kukurubun ayeuna di pasar boro nanyakeun gitu naroskeun ari toko kitab teh belah mana cenah ka eta nanyakeun ka tukang batu ali pek teh eta tukang batu ali teh guruna nu ngawuruk Alfiah di Sadang gitu. Nah eta luar biasana Mama Sadang duikeun ka ayeuna turun temurun bahkan santri-santri sok dipiwarang ngicalan batu ali ngicalan ayeuna sarung tilas sarung BHE sarung naon gaduh ayeuna sarung anjeunna tuh nya jadi tinggal ke naon ka isin di dalam ayeuna berjuang mencari ilmu itu jangan isin tayoge guru na Imam Ahmad itu adalah tukang sol sapat tuh didomil ayeuna kalau didomahkeun ayeuna wapati tai jeung dipatahkeun tanata wawa jeung ari itu wahwa jeung ari itu mana ieu teh wawajeng hari itu mutako ahaji ge kantos masantren di Sadangnya pasaran kantos sabaraha sasasihan kantos Alfiahna ahaji guruna ahaji nya di Sadang kantos masantren di Sadang pami ojang mah can kantos dihaur Alfiahna ti muridna Sadang wawajeng hari itu non mutako aladi eta jalma yuhitu ngaput itu aladi yuhitu ngaput itu aladi ani ala ngaput teh ngajait ani ala kana sendal tarumpah ya kana sendal ani ala kana pirang-pirang sendal nyata ngesol berarti ngaput sendal mah ngesol ngaranna al qadimata anu naon anu geus heubeul sendal anu geus lama nu geus lapuk nu geus ayeuna lama disol wayuslihu jeung ngaluskeun itu aladi wayuslihu jeung ngaluskeun ngareparasi memperbaiki itu aladi hak karena itu ni'al pada haba tuluy berangkat saha al imamu Imam Ghazali ila syaihi al kharaji ka Syekh al kharaji teh tukang sol sami sa ila syaihi ka guru al kharaji tukang sol Imam Ghazali ge teu isin nanyakeun kan biasana urang sok isin lamun ayeuna guruna menyagu guru ka tukang solnya sok ngarasa izin tapi ente Imam Ghazali berangkat ka Syekh Al Kharazi sami masih kene tukang sol faqala tuluy naros itu ayeuna Imam Ghazali lahu kaitu Syekh Al Kharazi ya sayyidi uridu an akhudal ilma minka ya sayyidi wahai tuanku ya sayyidi wahai tuanku uridu ngamaksad kuring an ahuda kana yen ngalap kuring al ilma kana ilmu mingkati anjeun tuan kuring ya sumping ka dieu sanes bade aya ngesolkeun sabatu tapi kuring teh bade naon bade nyupri ilmu bade masantren di hidup di akang gitu di tuan tuh nya katawadoan Imam Ghazali nging isin dina neangan ilmu kasaha wae anu misalkeun dianggap ayeuna kapasitas dina eta ilmu sok we alap ilmu ala ilmu pakola la ala kala tutiku itu ata amri pakola tuluy nyarios itu si Syekh Al Kharaji la alaka la tutiku la alaka kana lapada alaka la alaka buah-buah anjeun la tutiku eta moal kuat anjeun ito ata amri kana nuturkeun parentah kuring ceuk tukang sol sapatu eta tadi Imam Ghazali kan nyamperkeun tukang sol sapatu arek naon ngaji hayang diurukan ku eta akang anu tukang sol sapatu ceuk akangna teh lah cenah moal kuat ceuk akangna gitu moal kuat kana parentah kuring bisi teu kuat bisi engke dititah bisi teu kuat tekenging we cenah kitu ngan ceuk Imam Ghazali pakola makanya rios Imam Ghazali insyaallah kuat
utiku dalika insyaallah lamun ngersaakeun salah Gusti Allah utiku kuat kuring utiku kuat kuring dalika kana itu ata amri dalika kana itu ata amri kuat insyaallah nuturkeun lah sok bade nuturkeun da kuring hayang ilmu ti anjeun kuat kuring ge ari pek teh pakola tuluy marentah atau nyarios itu Syekh Al-Kharaji pakola tuluy marentah atau naon nyarios itu Syekh Al-Kharaji uknus kana lapad uknus logatna uknus kudu nyapukeun anjeun uknus kudu nyapukeun anjeun hadihil ardo kana ieu bumi hadil ardo kana ieu bumi ari pek teh ku tukang sol alias ku guruna teh dipiwarang naon sasapu uknus kudu nyapukeun anjeun hadil ardo kana ieu bumi palamma aroda al imamu ayak nusa genep menit deui bersambung heula genep menit deui singkat carita nang kede anjing deui ngalogatna panjang da moal parat keburu magrib kok bari bagikeun ku saurang ku Mang Juju tari pek teh Imam Ghazali teh ngupingkeun lalakon we Imam Ghazali teh dipiwarang sasapu tah ieu heula ieu sok engah istrieun mah ari pek teh Imam Ghazali dipiwarang sasapu eta da guru-guru baheula mah ya bagikan sok bagikan Yopi sa hiji kuduaan sok tapi eta Imam Ghazali kersawe sasapunya turut karena parentah guru Palama aroda al imamu wallahu a'lam. Dilanjut besok aja. Demi aya gangguan salitnya. Mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah.